main WA dan game ayo gitu. Dia mau belajar udah jaga kuota alasan. Nah, atau tapi biasa dianggap mau ujung. Selanjutnya mengembangkan perangkat ajar berguna untuk membantu guru melaksanakan pembelajaran. Kaieu mah tujuan modul ajar kang sesuai kanggo tujuan kurang tinggalkan kriteria. Nah, kaieu kriteria terakhir esensial berarti materi-materi anu kalintang penting, kedah menarik, modul tehnya relevan, kontekstual, luyu sareng keayaan di lingkungan kurang, kedah nyambung. Nah, kieu upamina ayeuna kumaha cenah ayeuna kelas 7 kan cenah masih teu acan ka kontak. Kumaha mun di kelas 8 dianggo heukeun wae bebas ayeuna mah gitu. Jadi henteu kedah tuntas hiji teh mungkin di kelas 8 beda deui, kelas 8 beda deui. Satu untuk nu ieu can beres, can kawantal ku barudak abdi mah bade ieu beda merdeka mangga we guruna. Tapi dina waktu sapertemuan, wih hebat budak teh ieu sadaya, tapi da moal mungkin. Moal mungkin ya. Ya tangga ya pengalaman baik di Pak Ade di sekolah penggerak Kertajati 2. Biasa didugikan badai kumahanya diajar bahasa Sunda tapi ke mana berbagi kan terus berbagi kan terus ngapain berbagi mandiri berbagi ican kebagian syukur aku ican kebagian Bu Tati pointernya terus ngawitan Bu Tati Bu alhamdulillah terus deui nu terakhir mah ieu mah sanes da ieu mah formatna jadi ngan aya hiji 2 3 4 berkesinambungan. Eta teori ngeunaan modul ajar mah maksudna supados urang terang heula kumaha ngeunaan modul ajar. Ayeuna urang cobi buka modul ajar eta sapean dibuka no anu gaduh buku dibuka sapean ngeunaan anu bahasa Sunda nya etanya mangga hal kata sabaraha eta teh aya fase A, B, C urang langsung ka nu dewe karena fase anu teu ya anu teu nyandang biasa tinggal tinu ieu panginteu tina layar ya urang ningal heula supados urang nyaring heula kumaha CP anu tos disusun ku tim provinsi yang anu dipilih aya nu ti sababaraha kabupaten dan tawisna bae mang urang ti Majalengka teh aya nu ngiring panginten duka pilih aya mah Neng Erna tanapi pancet ngiring teh dan nyusun ieu ngiring di Jawa Barat ngiring sampai nyusun ieu teh henteu teu kaulah urang ti Majalengka mah nya asana mah nu caraket asana mah di Kupuan Kupan Cek Ridwan ketua BPPP teh tak nya beureun eta oh Bu Dewi cenah kali itu nya pas medang maksudnya pas deh kaya orang tinggali di napa sede sami teu sareng layar di dia bisa aya teh saya parobihan gitu. Peserta didik secara umum memiliki kemampuan berbahasa Sunda untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan konteks sosial akademis. Peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi informasi paparan tentang topik yang beragam dan karya sastra.
Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan, menanggapi informasi, menyajikan teks fiksi, non fiksi sesuai kaidah bahasa dan norma budaya Sunda. Peserta didik mampu menulis berbagai teks. Ini bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Inggris. Anjur mikir ya mah keur ngalamun teh. Oh make ini kan di bahasa Inggris basic. Nah, tapi alhamdulillah kalau bahasa Sunda hari lingkunganana Jawa luar biasanya. Berarti mikir teh nuju bobote ngimpi teh help me gitu. Ai gugah lontong. Tolong bahasa Indonesia. Pas aya Noel, naon maneh? Aku Sunda jadi campurnya. Berpikirnya berarti ya tiasa ke bahasa Sunda nu diharapkan baru teh tiasa mikir secara komunikasi ke bahasa Sunda. Nah, ieu mah nu di bujeng-bujeng ayeuna puntennya di daerah anu paling aler. Di kidul ayeuna mah budak TK jeung indungna terus ku bahasa Indonesia. Mama, ciloknya mana? Hoyong deui. Campur aduh, ampun. Dan Sundana we teh mah ibaratipun anak. Pun anak mah alhamdulillah jeung babaturan jeung indungna jeung bapa lagi bahasa Sunda. Sangat dicarekan dan memang di barang lahir di papatahanna ku bahasa Sunda gitu. Jadi henteu di papatahan ku bahasa Indonesia. Tolong ambil henteu gitu. Canda. Ya, gitu. Tapi ayeuna pintar bahasa Indonesiana dan tinggalna sinetron. Anehnya bahasa Inggris biasa nyarios tapi apalan di bahasa Inggris da mainan gitu. Tapi bahasa Sundana alhamdulillah akan diamparan langkung di payun. Aya nu guruna bahasa Sunda tapi mamana teh guru bahasa Sunda, ari anakna ku bahasa Indonesia. Nah, hese cenah kumaha gitu. Nya nah hese. Oh, ada kurangna mah ku Sunda, ngan kadang ngajawabna ku bahasa Indonesia. Tadi ada apa mah? Tapi kardian berartinya. Jadi mikir nama ngatas yang ucapkan gitu. Ya sok di double. Hadir ke sini. Hadir. Mampu tadi coba nuka dua. Mampu memahami, mengolah, menginterpretasikan informasi paparan tentang topik beragam karya sastra. Berarti naon? Maham, mengolah, interpretasikan jadi tiasa ngaiekeun informasi. Iman umumnya tah ayeuna mah urang berdasarkan elemen aya opat. Tah nu kahiji ngaregepkeun menyimak, nu kadua membaca dan memirsa. Jadi dihijikeun tah nu kamari didebatkeun di ruang pengawas susun kuring teh margi anu nyarioskeun ti guru bahasa Indonesia jadi genep gitu. Padahal dina elemen ieu mah membaca teh dihijikeun sareng memirsa gitu. Jadi miarsa di Sunda mata upaya Sundaria disebutna teh miarsa. Membaca dan memirsa, maca jeung miarsa. Nu katilu berbicara dan menyajikan atau mempresentasikan, midangkeun dina urang mah teh. Jadi sajabati nyarita midangkeun naon bedananya kira-kira buihat. Midangkeun kumaha Kang? Nampilkeun berarti aya proses menyuguhkan. Gerak merenya. Nganggo gerak teh nyaritanya sanes menampilkan enggak? Nampilkan mah berarti di payunnya. Nyarita di mana? Payun. Bikin di payun. Kumaha teh? Jadi sanu bisa ngabedakeun ya nyarita jeung menampilkan. Pak Ahmad kumaha tah? Nyarita dan memidangkeun. Midangkan mah banyak di depan orang banyak. Jadi di depan orang banyak nyarita berdua. Berdua Hari nyarita mah ngangge video visual, audio visual gitu, nyarita jadi bunyi. Dalam menampilkan ku gerakan gestur. Tapi nyaritaan midangkeun. Iya. Jadi lengkap merenya. Saya kira rada
jero ya. Sehingga fungsi mata bari ngali sumur pada. Iya, aja. Itu kusir mani bangun ambek teuing. Sataya pupuhnya. Itu kusir bangun ambek teuing, turun tina delman. Kuda dipecutan tarik teu aya pisan ras-rasan. Nyarita mah berarti gitu tah, tina buku teh gitu nyarita berarti. Lamun dipidangkeun mah sok tampil di payun. Itu kusir bangun ambek teuing, turun tina delman. Kuda dipecutan tarik teu aya pisan ras-rasan. Dipidangkeun ana dipayeuneun kelas gitu dok pidangkeun ulah di jero WC mah bari mandi teh itu kusir bangun ambek teh turun tina jalma kuda dipecutan hitut pakai minggu rewas ya asal aya tetembangan tapi teu dipidangkeun da ibu-ibu upami nuju imbak nuju bunga teh bari masake bari hariringannya sok aya teu guruna nuju masak bari ngagoreng ieu teh bari nyamba ge sok bari ngahariring itu saha atawa lagu naon Bu esok bari nyambal geuning hah pupuk nanti biasanya oh biasa nama gala-gala ayo nama ganti gala-gala tadi mobil pakai ER di kamari ge cek manyuhunkeun lagu teh gala-gala ini buka sapinya hese kerja nakat sapi tina lagu gala-gala berbicara nulis tah aya opat kelompok ieu oge Bapak Ibu hiji elemen teh nu ieu teh tiasa janten kanggo kelas 7 8 9 kitu janten teu acan ditangtoskeun oh ieu kelas 7 mah ieu kelas 8 mah ieu kelas 8 hiji menyimak ngaregepkeun peserta didik mampu menganalisis mengevaluasi nah jadi naon ieu na udaganana kompetensina mampu menganalisis sareng mengevaluasi ben tenang analisis sareng mengevaluasi nya pasti da analisis bahasa Inggrisna naon Bu analisis ya evaluasi tentang jujur itu bahasa Inggris tulisan anak a book dibacana bu a pen dibacana pen ya. Information tapi nutup pangjujur nanti di Jawanya tulisan Gatot Kaca dibaca Badut Kocok itu namun di Jakarta mapan manuk nu bodas teh di urang mah kuntul di Jawa mah pan kuok jadi belekok itu beda pisannya itu macam ini dia bahasa Jawana belakok baik ieu naon materina berarti naon ieu hiji ngeunaan teks teks teh aya dua aya fiksi aya naon fiksi berarti ke nu ngadamel modul kedah mikir nu fiksina bade naon anu non fiksina bade naon teks fiksi sarpon naon teh dongeng novel nanti sejarah anak non fiksina berarti teksnya
karangan artikel kan aya datanya, aya negara itu. Teh wayahna kada dipilah-pilah deui, berarti ari dinu ieu nama kanggo kelas 7 dalapan salapan teh ngan aya 2. Jadi ngan fiksi non fiksi gitu. Anu kumaha anu didengar, anu dipirsa, berarti anu ditonton, boh langsung, boh teu langsung, tiasa nu monolog, tiasa dialog, tiasa gelar wicara. Ari gelar wicara berarti nu monolog berarti ngomong sorangan. Nu ngomong sorangan naon? Pidato monolog. Monolog. Dialog berarti paguneman. Berarti aya, biasanya paguneman aya di kelas 7, kelas 8 salapan emang gak bae kaitan tariasa paguneman makanya. Gelar wicara berarti mempresentasikan. Berarti tiasa ngadugikeun. Contohna gelar wicara naon? Pidato gelar wicara kan henteu. Ngadongeng. Gelar wicara, gelar yang gitulah. Mantun ngadugikeun obrolan ya, berarti tiasa janten ngadugikeun pendapat dina dialog diskusi. Gelar wicara jadi pemateri tiasa we nya. Eta nu patali sareng menyimak. Jadi sifatna ngaregepkeun, memirsa, merhatoskeun tapi kena tiasa ngadugikeun deui. Maca mampu mengeksplorasi, menganalisis, mengevaluasi informasi. Tak aya tilu berarti naon? Ngaeksplorasi, menganalisis, mengevaluasi. Milarian heula informasina. Tiasa ngaeksplor tina internet, tiasa tina koran anu tilas, tiasa naon lah anu aya dina tembok dibaca, tiasa tina gambar, tiasa tina naon aya. Tiasa ya, engkena kanggo naon? Kanggo didugikeun paukumanna sareng perasaan, gagasan, pikiran, kahoyong. Strukturna fiksi non fiksi deui. Boh anu ku visual tadi ya didengar audio visual nya nu kadangu nu ka tingali gitu ya, nu ka tinggal mangga, anu kadangu mangga. Jadi dieukeun kanggo mendakar makna anu tersurat dan tersirat, nu langsung ka pendak, nu teu ka pendak. Peserta didik mampu membaca kata-kata kalimat sederhana menggunakan aksara Sunda. Ieu mah berarti ngageblek ke puguhnya. Tiasa maca jeung nulis aksara Sunda. Sia dina nulisna, di maca mah tiasa maca aksara Sunda. Kakurangan kamari dina FTBI naon sa? Teh buya Bu Eti nang kakiranganna. Dina maca. Dan mawi upami ayeuna masih ieu sok heulakeun teh memang maca heula ikra heula maca. Nulis mah tiasa nurun, tiasa ngayekeun bari satos maca tiasa. Diten elehna dina maca. Dina nulis mah rapi alhamdulillah. Saya margi sakitu bulan diserang saya kana nulis. Jadi barudak diusahakeun heula ku diajar maca kecepatanana tiasa nganggo ieu ketepatanana nya lentongna sareng sajabina. Jadi panginten ka kakirangan urang dina FTPI dina aksara Sunda teh sanes ieu dacan waktosna meureunna dina macana masih aya keneh nu langkung enjoy nya sanes kirang. Ai di DNS itu diajarkeun aksara Sunda teh lah diulangkeun. Ya, jadi minimal gitu. Ari kahoyong mah ieu teh di jalan di sakola teh aya wilujeng tupik teh ku aksara Sunda gitu. Kayak mun abdi jadi bupati. Iraha buah. Tusuk 2024 Indonesia tadi tinu sakit dengan duaan. Aduh cilakanya kami pada nyalonan bupati gitu. Ari nulis mah di tahun 82 abdi tos nulis dina koran mun kuring jadi bupati. Tapi hanjak kali teh make lamun. Mun kuring jadi bupati gitu. Entos teh. Harita usum menuju Galura. Menuju Galura itu tahun 80-an. Pengen 50.000 tahun 80 50.000 teh pengen sagala. Da gaji ge kan 140.000 sabulan. Jeung ibu mah ayeuna arageun keneh ibu. Sabaraha juta?
abdi mah 140.000 gaji teh. Tahu itu tahun 80 tumpak apa 300. Mun emam di rumah makan Padang teh tahun 80 gratis. Dajur sayur unggul. China unggul. Itu mah ya sangguna matak era teh kadinya deui. Dengan ukur 350 rupiah. Rumah makan Padang 350 rupiahnya. Ayeuna seberapa? 22. Hah? 22. 22.000. Terus mahal. Aksara Sunda. Nah, di aksara Sunda maka disiapkan deui tahun ayeuna SD ti Cikosal juara hiji provinsi ayeuna di Jakarta. Aduh eta si eta teh. Nu reueusna saha guru SMP Cikosal Payayan. Nyoku Payayan gitu diajarna sanes. Ye, nah ngilureus apanya kita dipuing cenah ka SMP 4. Ka SMP 4 Talaga. Pokoknya kudu juara tahun hari payus. Pokoknya kumaha di dinya. We teh udah pasti sekolah saja dia berjuang teh mal cicikeun teh. Nya teh ayeuna geus juara hiji teh di SD pan lawanna ge SD. Ai ka di SMP mah lawanna SMP sainganna nya siap-siap sok diajar syukur kenging deui teh kitu. Nya cenah ibu bapana teh meni sumanget pisan. Kuatkan ewa bus hiji ka Pangandaran. Bakat tingkureus 5 juta, 6 juta ke Pangandaran disewa demi anak-anak ke provinsi. Bakat tingku bunga itu suka teh dibayaran go sararea. Nya bakat tingkureus bapana bos batu. Bos batu di Cikosal kan manehna mah batu hiji ge nya wiceu. Bos teh kabayar ku sakali ngirimkeun batu hiji oge gitu. Paingan diringkit jeung sadulur-dulur teh gitu. Nah, pokona Pak cenah ke pada SMP 4 teh nya kudu juara nya teh nya. Juara teh teh mah aku mah gitu. Pamaman bekerja kerasnya insyaallah pamaman juara. Pananan juara mangga eta mah bade Pak Abdul Amin mangga nya budak Kertajatiun. Da kuya teh panas deui wae gitu. Ayeuna teh digosok we budak teh dihamlas. Itu bagi saya prarai teh. Ya, peserta didik mampu menyampaikan informasi, pesan, gagasan, pikiran, lisan, taima ya lisan ya, memilih menggunakan kosakata yang khas idiom bahasa Sunda. Monolog, dialog, tata krama, tayeul ieu sareng tata krama. Tah capaian eta teh Ibu nu aya dina buku di eta kurang diteuleungan sadayana engke supados nyambung sareng tujuan sareng alur anu aya. Harapanana insyaallah mudah-mudahan dina waktosna engke kurang teu rarampayakan dina waktos engke ngagunakeun kurikulum anu kedah ngagunakeun bahasa Sunda. Pamungkas urang kana contoh saja nyusun modul nyusun mangke panginten simkuring nyanggakeun kumaha teknisna KBR-na. Urang aya contoh anu tadi disebatkeun Bapak Bapak Ibu sadayana anu tadi disebatkeun urang pidangkeun ieu salah sawiya contoh ngan teu urung teh. Ya atas kirang tah urang tiasa ngamanfaatkeun dina ngadamel modul teh tiasa ngadamel PowerPoint na di tiasa landscape tiasa portrait seperti itu. Mungkin dibagi-bagi ya dibagi-bagi sababaraha kolom. Hug ngadamel icon anu menarik tina internet. Ngadamel judulna, ngadamel layarna anu sae sareng sajabina. Maksudna naon engke upami dibukukeun urang teh macana resep komo dicetak kitu nya. Dan dina digitalna ge tiasa ningalna resep kitu komo dicetak.
Ya salah sawiosna. Oke. Modul ajar bahasa Sunda tah ieu urang coba ngadamelkeun teh sabada nyusun tujuan ya, sabada nyusun tujuan Bapak Bapak Ibu urang bakal mendakan ke tujuan anak disusun, alur tujuan anak disusun, engke bakal kapendak materi naon kira-kira. Tah urang mah ayeuna simkuring mengimplementasikan ya. Sareng kanggo hiji deui menulis oge tiasa. Tah ieu ditantoskeun kompetensi awal, pengetahuan awalna. Memahami dan mengidentifikasi kaidah bentuk teks struktur aspek kebahasaan paguneman ngan ngaganti ku paguneman bungkul ditambah nu tadi dina capaian teh nu tidak capaian nu tadi dicandak heula kompetensina nyata memahami mengidentifikasi kaidah bentuk struktur teks dan aspek kebahasaan teks paguneman. Jadi ditinggal heula tinu tadi tinu tos elemen menyimak candak etana beusikeun urang bade materi naon dilebetkeun sabada dipilih-pilih ngeunaan paguneman. Dina paguneman kira-kira profil pelajar Pancasila anu patali sareng paguneman ya di urang Sunda hoyong bade nerapkeun karakter naon? Hoyong karakter ngeunaan jujur yang ditunjukkan melalui penyampaian informasi berdasarkan yang disimak, dibaca, dipirsa. Nah, berarti naon? Jujur, berakhlak mulia nanti nu bade dicandak kejujuran anak numawi ke dina PMM dibuka ngeunaan profil pelajar Pancasila anu etana naon bae bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, terus bergotong royong, berakhlak mulia, kreatif, mandiri. Nu kadua misalnya bernalar kritis melalui penyampaian gagasan, pandangan, alasan ketidaksetujuan, alasan kesalahan dari apa yang disimak, dibaca, dipirsa, dipresentasikan. Jadi di paguneman teh kan aya ngobrol modelan gitu. Tapi ieu tujuan profil Pancasila teh ieu tinggal kantun nyabut gitu nya. Nyabut naon nu dicabutna. Kreatif ditujukan melalui menghubungkan makna, membangun atau mengkonstruksikan imajinasi visual dengan baik, menyesuaikan, mengadaptasikan imajinasi pikiran, menciptakan karya baru dalam tulisan dan presentasi. Jadi biasa mandiri nah. Oh, bisa fokus terhadap apa yang disimak, dibaca, dipirsa. Tah ieu bade naon nu dicandakna luyukeun bae sareng asina. Fasilitator, fasilitas tadi aya sapras. Bade ngagunakeun naon? Laptop. Bade ngagunakeun telepon pintar, jaringan internet, speaker aktif, buku teks bahasa Sunda mun aya. Mendeng ada penelira orangnya. Target sajatan target di dia aya identitasnya nu tadinya nyusun instansina, tahun iraha, jenjangna, kelasna, semester, hanjaka poeknya punya. Biasa tidak naon, resep kan poek. Target pelajar misalnya siswa reguler aya 32 orang, urang maksimal berapa sakelas Bu? 32 nya aya anu kan salapannya daya sakelas 20 aya 25 ayanya anu sesana sesana iya Jatiwangi seberapa kelas seberapa rombol Jatiwangi kelas 7 11 kali 32 sakitu